Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu dipihormat, anu salawasna teu boleh satia mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di manawi ayana boh nu caketna oge anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalang-lang buana nuju ngumbara di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu ketunda dinten kamari. Pamugi para wargi salawasna aya dina panangtoyongan kersaning Gusti Zat Allah. Sehat lahir, sehat batin, bari patepang sareng kabagjaan. Dina dinten ieu teh simkuring sejamidangkeun hariring silung di Negeri Maung bagian ke-28 mangrupikeun episode pamungkas. Kalayan sati acan ngadugikeun ieu carios margi ieu teh carios anu panungtung tanapi pamungkas simkuring sejata mada ka para wargi anu salami ieu teu boleh ngadangukeun, teu boleh satia mikareus tur mikasono kana ieu carios. Simkuring nedasi hapuntenna ti awit ngadugikeun ieu carios dugi ka akhir bilih kirang nyugemakeun ka para wargi bilih seueur lepatna dina tata cara ngadugikeunana neda agung cukup lumur jembar pangampura. Atupan kitu deui ka jenengan-jenengan anu kasebat di dieu pamikalarsan nuju ngadangukeun ieu dongeng dina YouTube khususna atuh ka rancangan simkuring nu kantos sabedeng di Lubuk Pendam da masih aranom keneh panginten masih jeneng nya upami nurut kana yuswa mah. Susna atun urang Sunda manawi ngupingkeun ka odonya salam dok mugi anjeun salawasna dina kabagjaan kalam titip salam ka sadaya anu aya di Lubuk Pendam ka Bang Karim, si Mansur, si Basir, si Buyung, si Tompel atuh manawi aya keneh ka Datuk Bual salam hormat. Margi panginten anu sanes mah sapertos Datuk Yasin, Datuk Abid, Datuk Kolidin sareng sanu sanesna kapungkur oge parantos sepuh panginten parantos teu aya. Kalian mudah-mudahan hiji waktos urang tiasa ditepangkeun ku kersaning Allah. Amin ya rabbal alamin. Atuh salajeng hati eta bilih aya nu kasabit nami kasebat jenengan di luar anu name disebatan ku simkuring hapunten eta mung kaleresan teu ngahaja-haja nyebat jenengan salila. Kamari teh nya dina bagian ke-28 nyarioskeun satu tasna Jojo Patutunggalan sareng Datuk Rajo Angeh Wisnu teh sareng Bang Karim nyubadanan janji nepangan ka Datuk Kolidin di humakna kalian keresan patepang sareng Siti Jawariahnya. Tah kumaha kalajengeunana mangga wilujeng ngadangukeun dina ieu bagian ke-28 bagian ka tamat atanapi pamungkas. Mangga wilujeng ngadangukeun para wargi pun awitu astu nama sidam
Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Hariring silung di negeri Maung, bagian ke-28, episode pamungkas, karyana Andang S. Argayuda. Bang Karim, akang di dieu nuju ngopi, Wisnu buru-buru ngagorowok ke Bang Karim. Sedang Siti Jawariah mah ngeluk alum siga anu hanjeleun. Nyai rupina Bang Karim ngajak wangsul di kantun heulanya enjing kata nepi pageto manawi urang di perang umur anu panjang insyaallah akan nganjang deui ka dieu. Wisnu langsung pamit ke Siti Jawariah, hatena ngarasa bunga sabab bisa leupas tina laku anu can kuduna. Ih akang mah mani tega. Siti Jawariah ngajanggilek sabab pikeun manehna mah kajadian anu karek bika sorang mangrupakeun kabagjaan anu tan wates wangena. Manehna hanjeleun pedah kapegat ku Bang Karim. Tapi najan kitu antukna manehna nyadar, langsung ngajurungkeun Wisnu ku imutna anu kareueut. Keun enjing eta nepi pageto diteraskeun deui. Akang ayeuna mah pamit heula. Wisnu ngartieun kana ulah sama Siti Jawariah. Kituna manehna teu wanian sologoto padu indit wae. Wisnu ngababaraha heula Siti Jawariah. Mohon Kang, diantos deui meungpeung abdi teh acan karantau panjang deui. Masih libur keneh. Siti Jawariah ngajak Wisnu nepikeun ka lawang pager huma. Nemonan Bang Karim. Yuk Bang Karim, datuk di kantun heula. Wisnu teu pohon pamit ka Datuk Khalidin. Saterusna nikreuh nembus geledegan leuweung muru bedengna. Bang Karim sapanjang kelempang teu waleh gogedeg. Bingungeun ku Wisnu, bet para pawanoja teh makin rempel siga perangko. Siga anu embungan pukah ti Wisnu. Kang Wisnu cik atuh barudak bagi campena supaya si Basir jeung si Mansur ulah jomblo teuing da geus darewasa. Bang Karim ngamimitian cumarita nepikeun pamaksudanana sabab ceuk pikirna pasti Winu teh bogeun ilmu pamikat atawa anu sok disebut pelet. Jampe naon ari Bang Karim? Wisnu geus bisa nebak. Pasti anu dimaksud ku Bang Karim teh jampe pelet. Sabab nyabit-nyabit ka si Basir jeung ka si Mansur anu jomblo. Padahal Wisnu mah emang teu bogeun ilmu pelet. Mohon eta siga akang mani payuhan ku istri. Sigana teh unggal nu geulis penak sareng akang pasti nempel. Kan asa piraku lamun ukur sainasna wae. Pasti aya jampe pemakena. Bang Karim tetep boga panyangka yen Wisnu teh bogeun ilmu pelet. Awas Bang Karim. Keur ngobrol bari leumpang Wisnu ujug-ujug ngagorowok. Laju awakna jumorelat ngarewak Bang Karim. Dibawa gugulingan kana lemah.
Aduh, aya naon Kang? Bang Karim lain deui kagitunana sabab manehna mah teu nyadar kana kaayana bahaya anu rek tumiba ka manehna. Padahal tadi teh aya orai sanca anu kacida gedena huluna ku molebat rek nyamber Bang Karim. Untung Wisnu kacida rancingeusna jadi Bang Karim salamet. Tuh tingali kana dahan kai aya orai keur ngabeurit dina dahan huluna tadi nyamber ka Bang Karim. Orai sagede kitu mah bisa nyelewegeun manusia dewasa. Wisnu tangga bertutunjuk nuduhkeun orai ke Bang Karim. Masya Allah Kang Wisnu, orai sanca anu kacida badagna, duh untung akang rancingeus. Nuhun Kang. Bang Karim mani colohok beungeutna langsung pias. Sigana reuwas katungtungnakeun. Cik namut bedog Bang Karim. Teras mundur Bang Karim akan tebih. Urang sang harapan ku akang. Sanggeusnya kalau bedog laju Wisnu ngalengkah ngadeukeutan orai anu huluna ngambai. Siap-siap rek narajang ka Wisnu. Sigana orai teh keur lapareun sabab kaciri siga anu galak. Harita oge barang nempuun Wisnu ngadeukeutan langsung huluna kumolebat nyamber Wisnu. Hait Wisnu rikat luncat ngahindar panarajang orai sanca. Maksud Wisnu mah rek nigas beheung orai. Tapi gerakan orai sanca kacida cepetna bedog anu sobetkeun ku Wisnu teu keuna kana sasaran. Siut orai sanca nyamber deui ka Wisnu. Gerakanana kacida cepetna sungutna celangap. Sihungna tembong mata keung kana jiwa lemah. Gerakan orai waktu nyambar dibarengan ku angin anu ngahiuk sigana bakat kutarik. Ciat Wisnu ngagajleng nyingkaan panarjang orai sanca. Bedogna disabutkeun pake pagulo orai. Tapi orai teh emang usikna kacida cepetna bedog Wisnu nyamos deui. Kang hati-hati. Bang Karim ngelingan Wisnu sabab orai teh kacida jaringasna. Bang Karim mah harita oge langsung pupurungkutan ngajauhan. Tenang Bang Karim, akang moal naon ieu. Wisnu ngadegregeun Bang Karim. Bari manehna mah terus we tetanggahan sabab orai teh teu daekeun ingkah kalanu siga ngajar rek ngamangsa Wisnu. Bener siga nama eta orai teh keur lapareun. Damun teu kitu mah terasing ganggu ka manusia. Ciut orai sanca nyamber di Wisnu bari calangap. Panarajangan dibarengan ku angin anu ngahiu. Hai Wisnu gentak luncat ngajauhan eta orai. Sabab can manghiwai posisi anu bener. Hulu orai teh rancingeus pisan eserek di arahna. Tapi Wisnu pantang nyerah. Manehna langsung neuteub eta orai nalitikeun kana gerak-gerakna eta orai. Neangan kelemahanana. Siut orai sanca nyamber di ka Wisnu. Kuluna nyewuk rek nyaplok sirah Wisnu. Tina sunggutna keluar sora anu matak kuringkak. Ciat basa hulu orai geus deukeut ka Wisnu. Wisnu langsung luncat tina gerakan dadali jambar mangsa. Awakna kumalayang kagigireun hulu orai. Kalayan ngan sakilat bedogna kumolebat jambar beheung orai. Bras subur. Bedog Wisnu nanggal kana beheung orai sanca, huluna langsung macleng. Getihnya brot tina awak orai. Awak Wisnu ngadadak beureum ku getih. Sebab getih orai nyebrot keuna kana awak Wisnu. Jeleg Wisnu napak lemah. Sedang awak orai langsung merosot tina tangkal. Awakna gugulitikan ngayeuhkeun rungkun-rungkun enting runggunuk. Laju leungit kena legok anu baralak ku tutubuhan jarangkung. Kang Wisnu teu kuda naon. Eta geuning salira pinu ku getih. Bang Karim mani hari weus-weus bareng nempa awak Wisnu boborot ku getih.
sedang orang nama geus leungit kena jungkrang anu rembet. Teu kuna naon Bang Karim, ieu mah geuti orai. Ieu urang nuruskeun lampah. Kayak disusukan ngadon bebersih heula. Wisnu langsung umajak ke Bang Karim pikeun neruskeun lampahna. Ke punten ngasuhila sekedap para wargi. Biasa simkuring sakantenan ngiring emutan ka para wargi anu kalarsan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nata can di-subscribe, punten di-subscribe heulanya supados di mana simkuring medar deui lalakon enggal tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Atau upami tiasa nya sareng notifikasina sareng like-na oge dihaturanan ngalebatan kolom komentar. Naon wae unek-unek sarira mangga didugikeun ke insyaallah kusimkuring diwaler. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Silir wanci robah mangsa. Poe kaganti ku minggu, minggu kaganti ku bulan, bulan kaganti ku tahun. Nilingsir mangsa gumilir na teu karasa. Wisnu anu niatna ukurek sakedeung antukna geus aya tauna di leuweung ganggong si Magonggong. Salila eta loba kajadian-kajadian anu araneh ka Wisnu. Tapi pikeun Wisnu mah sagala anu kaalaman ku dirina mangsa aya di leuweung ganggong mangrupakeun sejarah hirup. Aya keur dongengkeun jaga caritakeun jang ka anak oge ka encu. Tah ayeuna mah urang teh geus aman, geus moal aya di anu nyieun laku jahat. Da urang tuluy uluan tabir anu sejeun mah kabeh oge balageur teu cara Salamuddin saparakanca. Ari geus aman kieu mah akang marek mulang. Hiji peuting Wisnu Kamandaka cumarita panjang lebar kanu araya di dinya. Sabab ceuk pikir Wisnu Kamandaka tugas manehna geus rengse. Tujuan ngalalana geus katepi. Kari ngarengsekeun hubungan manehna jeung Intan Baiduri. Ari akang atuh urusan sareng putrina Datuk Boal kumaha jadina? Kapan sakitu masketna? Piraku bade dikantunkeun. Meureun nyerieun hatena atuh Kang. Si Odot cumarita bangun hanjelueun. Sabab disangka ku manehna mah
Wisnu teh bakal sarua jeung manehna jadi minantu Datuk Bual. Odo akang macan waktu nararabi umur oge can 20 karek 20 tahun leuwih sahiji karek 21 tahun. Deungna deui Siti Jubaidah mah geulis ieuh moal hese jodona. Akang mah teu sanggup ari kudu jadi urang uluan tabir mah. Sok wae odo sing jujur jadi urang uluan tabir. Wisnu kamandaka cumarita ka si odo. Netelakeun dieun manehna mah ka Siti Jubaidah ukur mikaheman. Teu boga niat pikeun ngajadikeun saraku bojona. Kahang ceuk sim kuring mah tong wakamulang. Bade naon di lemur oge pancan gaduh kulawarga ieuh. Mending di dieu we heula. Seueur keneh anu can kasorang ku akang. Sabab leuweung ganggong teh lega Kang. Bangkari milu mairan sabab manehna oge resepkeun ka Wisnu. Sepak terjangna Wisnu nimbulkeun kahelok ka saur anu parang ka sakur anu parang panggih jeung manehna. Betah hari di dieu teh Bang Karim. Tapi kuring mangrupakeun jalma tukang ngalantung, tukang ngalalana. Jadi lamun lila aya di tempat moal matak pihadeun ka diri. Wisnu ngajelaskeun kaayaan hirupna nu teu boleh lumantung. Can betah cicing di tempat. Paling lila 2 tahun kudu wae geus miang di eta tempat. Sabalamun teu diturutkeun teh sok terus gering parna anu hese di ubaranana. Poe isuk keneh Wisnu geus ngasruk nyorang leuweung geledegan. Kabeneran panggih jeung si Rimung macan akar anu jadi sobatna. Kabeneran Rimung maneh tepung di dieu. Hayu milu jangan-jangan kawan ojag geulis ke diwanohkeun. Meh maneh boga batur lamun ditinggalkeun mulang. Si Rimu ngartieun kana ucapan Wisnu langsung ngiclik nuturkeun. Sorog Wisnu ka saungna Intan Baiduri. Senggeus ketrok bari gegero kolotrak sedayan mukakeun panto. Lol saurang wanoja geulis imut ngagelenyuk ngabagiakeun Wisnu ka Mandaka. Tapi aya anu aneh ka si Rimung. Manehna juk-ujug murungkut bari buluna langsung harudang. Saterusna gak jelang mururungkun anu tingrung gunung. Rimung. Wisnu ngagegero ka si Rimung. Tapi si Rimung terus we mangpret ka jero leuweung geledegan. Siga anu manggih kasieun. Akang mah dasar jawara, sosobatan oge sareng macan. Ayaku aneh hari salira. Intan Baiduri beuki aneheun ku Wisnu. Geuning macan akar oge anu sakitu galakna bet bisa nurut kala yang jadi sobatna Wisnu. Muhun sobat, tamat aya batur ting di bedeng. Tapi ningali Nyai bet kalah kaburnya. Wisnu aneheun ku si Rimung bet ngadadak sieuneun ku Intan Baiduri. Padahal adi di bedeng mah malahan manehna nu sok ngaharengan jalma. Macan akar mah cenah saur dongeng sieuneun ku wanoja akang. Intan Baiduri buru-buru nyalengorkeun caritaan. Sangkan Wisnu teu kapapanjangan pikir ngeunaan macan akar anu sieuneun ku manehna. Baru pahingan jol ngabaratek wae mururungkun. Wisnu percayaeun kana dicaritakeun ku Intan Baiduri. Manehna teu curigaeun yen sabenerna tetempan Sri Mung mah Intan Baiduri teh maung lodaya. Kang ngaleueut heula mung hanjakal ari ka dieu teh terasing disuguhan anu raos ukur tuangeun leuweung sok dituang Kang mung penghaneut goreng cauna. Intan Baiduri teh oleh nemrakeun ka nyahna kurupaning rengkak paripolahna.
Mun Wisnu datang langsung geksor si kopi keresep Wisnu. Nyai, segala urusan di dieu patempatan ayeuna tos rengse, anu jarahatna tos nyerah, moal kuani deui ngaganggu karempuan urang Sunda anu aya di palih dieu. Ku kituna akang moal alami deui aya di dieu, akang sakedap deui pasti mulang ka tanah Sunda. Wisnu ngamamitian cumarita yen manehna sagedeung di oge bakal mulang. Eueuh, atuh akang teh bakal ngantukeun abdi ari kitu mah. Luk nu geulis Intan Baiduri ngadadak ngeluk alum, damisna reueuk ku pihujaneun. Teuteup ngadadak lindeuk. Sorot socana kahieuman cisocaan ujug-ujug ngibun dina juru-juru panona. Kumaha paminyai dibantun ku akang ka tanah Sunda kersa. Wisnu teh geus boga niat ti anggalna yen lamun Intan Baiduri daekeun mah rek diboyong ka lemburna ka tanah Sunda. Duh akang numutkeun kareteg ati mah kamana we salira nu mampah ku hoyong teras nyerengan. Tapi abdi kakurung ku adat, abdi moal diijinan ku karuan-karuan abdi. Intan Baiduri ngageuri, laju nyegruk siga anu kanyanyerian. Hatena lir anu kapaut ke alam paninengan, beurih alah manan dikerihan hinis. Nah nganggo moal diijinan nyai, pan anjeun sejan nuturkeun anu pikat tresna pilihan nyalira. Wisnu can ngartieun kana jawaban Intan Baiduri, sabab Wisnu mah nepi ka harita can apaleun saha sabenerna ari Intan Baiduri. Disangka nama nya we mojang uluan tabir anu keur hirup nyorangan. Tresna tina hate abdi ka salira salangit luas Kang, tapi pan rasa tresna mah urusan pribadi. Sedang adat mah tatanan kehidupan ti mangsa ka mangsa, teu tiasa dirempak ku jalmi samodal abdi. Benten sareng di dunia akang teu aya tali adat anu matak ngahalangan kana hirup huripna rasa katresna. Intan Baiduri cumarita beri dumareuda, cisona terus mugur masihan damisna anu katumbirian. Hatena lir anu disasa aku mang pirang ruruhit anu sareukeut. Atuh pirah aku asi urang kedah pisah dina kapeulih. Duriat anu lengket masket kedah pegat dina seseuit. Asa ku harianeun. Wisnu cumarita nembrakeun hateanan ujug-ujug ngadingdiut ku kapeulih. Peurih lir anu digerihan ku mang pirang ruruhit. Tresna urang moal ngilang ku pedah paanggang Kang. Urang kawihkeun we dina hariring. Sok sanaos ukur hariring nu silung. Asis salira nu ieu linduh, salawasna bakal janten ubar di mangsa hati abdi pinuh bangbaluh. Sing janglar engkang sabab hirup urang benten rumingkang. Segruk Intan Baiduri ngagukuk, hatena beurih jileuwana lir anu kapaut ke alam peteng. Kanya hatur kahiman Wisnu sakitu matak linduh kana ati, geuning kudu paanggang dina mangsa keur meujeuhanaang. Wisnu dalaunan ngusapan tonggong Intan Baiduri, hatena surti yen sagala diucapkeun ku Intan Baiduri teu aya anu salah. Antukna Wisnu jeung Intan Baiduri silih rangkul. Intan Baiduri nyuuh kana dada Wisnu, nyusupkeun sirahna kana harigu Wisnu, nyumputkeun beperhatina anu ngadak ngagenggeik. Wisnu nepi ka harita can eungeuh keneh wae. Sakitu Intan Baiduri sering ngucapkeun kecap-kecap anu ngandung siloka. Yen manehna beda jeung Wisnu, beda alam, beda kahirupan, jeung beda adat istiadat. Sabab Intan Baiduri teh mangrupakeun putri di kerajaan Maung Campa. Pangna aya di dinya ukur keur ngalalana.
Sanggeus silih budalkeun pangrasa Wisnu pamit. Intan Baiduri ngajurung laku ka Wisnu. Tapi sosana teu leupas tina paneutupna ka Wisnu kamandaka. Hatena ucap pileuleyan. Sabab harita mangrupakeun tepung anu panungtung. Intan Baiduri mungeun nungguan nepi ka Wisnu mulang ka tanah Sunda. Jadi manehna sejami heulaan mulang ka sarakanana, di mana sakuduna manehna ngancik. Basa Wisnu geus aya di handap, bakat kunadang kapeurih, laju Wisnu nenjrak bumi 3 kali. Laju awakna ngajaul, gaur sora maung. Wisnu robah wujud jadi maung bodas, maung pajajaran. Saterusna jomo relat tembus leuweung geledegan kumurusuk kana rungkun teu tembong deui. Kang Wisnu, Intan Baiduri basa nempo Wisnu robah wujud jadi maung bodas, hatena ngadak sumeblak. Geuning anu dipika cintaku dirina teh horeng bisaeun robah jadi maung siga manehna. Ku kituna manehna ngagegero ka Wisnu, tapi Wisnu kaburu jauh. Poe isukna Wisnu dibarengan ku Asmara, Bang Karim, si Kosim, oge si Odo pada ngajugjug patempatan Intan Baiduri. Sabab sararea keukeuh hayangan apal kana sok ditepungan ku Wisnu. Bari sakalian Wisnu rek pamit. Sabab isu kanana rek mulang ka tanah Sunda. Sanggeus kumurusuk di antara rungkun anu tingrung gunung, antukna eta rombongan anjog hiji tegalan anu pinuh ku rungkun-rungkun saliara. Laju Wisnu neruskeun rengkahna murus saung padumukan Intan Baiduri. Tapi anehna anu kapanggih teh ukur saung reyod, saung butut. Anu hateupna oge geus pasiksa. Saung wawag anu salele ieu jadi pamatuhan Intan Baiduri teu aya urut-urutna acan. Dipalih mana Kang? Geuning aya oge ukur saungna tos tengah rupa. Ieu mah tilas huma urang uluan anu puluhan taun ditinggalkeun. Sabab urang uluan mah sok punah pindah huma. Bang Karim ngarasa heran. Sok asa pirahku aya waweng orang ngadon mukim di ieu urut huma. Nah anehnya, da sidik di dieu saungna teh, tapi da masih wawag jabaning bara resih teu sing jiga saung anu ieu. Wisnu ngembang kadu, hatena ngadadak kumeleter, jajantungna koler simar. Nah kamana ari Intan Baiduri? Yakin ia tempatna Kang. Si Kosim tumanya, mastikeun kana pamanggih Wisnu sarida ieu. Da asa ku pamohalan, moal nya aya saung wawag ukur sapeuting jadi ramijud, rek rungkad, kitu ceuk pikir si Kosim. Yakin kos, tah eta tangkal anu hareupeun saung jadi cirina, moal salah deui. Wisnu nuduhkeun tangkal anu sagede bitis anu ayana persis hareupeun saung. Tangkal anu jadi saksi dina mangsa Wisnu ngadatangan Intan Baiduri. Moal lepat deui Kang, anu sok ditepungan ku Akang teh mangrupikeun maung campa. Kalayan nguping kagelisanana anu dicarioskeun ku Akang, pasti eta teh putih raja di kerajaan Maung Campa. Sigana tos mulih ka nagarana ayeuna mah, margi terangeun Akang bade mulih ka tanah Sunda. Bang Karim anu asli urang Uluan Tabir leuwih apaleun kan disebut Maung Campa. Kalayan sering ngareunge ti datuk-datukna, cenah putih ti kerajaan Maung Campa lamun lengoh keneh sok dititah ngalalana.
para wargi rupina carios nyambung hariring silung di negeri Maung pungkas dugi ka dieu kalayan manawi urang di parang umur anu panjang enjing atanapi pageto tiasa ditepangkeun deui dina lalakon anu enggal bobor sapanaon carang sapakan mugi para wargi agung cukup lumur jemar pangampura kersang hapunten kana sanes kanten keluluputan kelepatan sim kuring dina enggode ngadugikeun ieu carios ti awit dugi ke akhir mugi para wargi kersang hapunten wilujeng kantun para wargi wilujeng patepang deui dina carios anu sanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.